Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara paniismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sadaacan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Allah anu aya di sawarga ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan kana segala rupi kasayan ama kumanten ka abdi-abdi sadayana. Upami sakedap deui abdi baris ngalenyepan pangandika ama, mugia Roh Suci anu maparin kamampu supanten abdi-abdi sadayana tiasa ngartos sareng ngalaksanakeun kalayan satia dina kahirupan sadidinten. Mangga ama berkahan abdi parantos sayogi kanggo ngalenyepan ieu dawuhan ama. Amin. Para mitra panglenyepan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat dina jejer mitembeuyan sareng mungkasan sinareng Gusti. Dumasar tina kitab Jabur anu kalima. Sarengnas nu janten puser panglenyepan urang nyaeta ayat anu kaopat anu unggalna kieu. Ka Gusti abdi neneda nun pangeran damukeun sora abdi enjing-enjing. Aya nu mata kairut ti sakadang onta. Enjing-enjing sakadang onta teh tapak deku di payuneun dununganana kanggo dimuatan beung berat nu kedah dicantapna. Sadinten jeput sakadang onta teh nyanyandak eta beung berat kamana wae dununganana angkat. Wungina sakadang onta teh baris tapak deku deui di payuneun dununganana, nyuhunkeun diecatkeun beung beratna sangkan tiasa reureuh. Sikep onta ieu teh mangrupi sikep anu masrahkeun sagemblengna hirupna dina taat sareng sumerah diri ka dununganana. Juru Jabur salawasna ngarep-ngarep Gusti sareng palai caket sareng anjeunna. Mung Gusti nu janten andelan hirupna. Anjeunna naawitan dintena kalayan sumerah diri sareng milari kersa Gusti kanggo hirupna. Juru Jabur yakin pisan yen cara anu pangsaena kanggo ngaawitan hiji dinten teh nyaeta kudu meheus ka Gusti sareng neda kamampu ti Gusti kanggo nyorang dinten nu enggal kalayan kakiatan ti mantena. Dina wanci wengi anjeunna muji ka Allah kana sagala kasayan sareng panyarengan Gusti dina hirupna ti enjing dugi kawengi. Janten Juru Jabur ngawitan sareng mungkasan dinten kahirupannana dina sumerah diri sareng kalaipan mana ka Gusti. Kumaha upami urang naha urang aya nyayagikeun waktos kanggo ngalaipkeun manah urang kamantena nalika sejak ngawitan kagiatan dina wanci enjing sareng ngucap syukur nalika sejak reureuh dina wanci wengi. Upami muhun hartosna urang parantos nempatkeun Allah salaku sumber kahirupan urang. Mangga urang neneda. Hatur nuhun nya Gusti Yesus kanggo panglenyepan dinten ieu. Mugia abdi-abdi sadayana tiasa hirup tuhu ka sagala pangandika ama. Abdi tiasa ngawitan
hirup sadidintena sareng ama supanten kahirupan abdi sadidinten biasa disarengan diberkahan lungsur langsar beres roes berkah salamet. Hatur nuhunnya ama, hatur nuhunnya Gusti, abdi sadaya parantos neneda. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Ulah hilap, like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos kudu biung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.